Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hei barudak, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup saterasna aya dina keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sapertos biasa unggal dinten Rebo patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Sate acan urang ngawitan, hayu urang ngadoa heula supados pangajaran urang dina dinten ieu dipasihan kalancaran. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa rengse. Amin ya robbal alamin. Barudak dina dinten ieu urang masih diajar di tema nu ka-8 nyaeta ngeunaan kalakuan hade. Namun satu acan urang kana materi urang kedah terang heula naon tujuan pangajaran dina dinten ieu. Aya 2 tujuan pangajaran dina dinten ieu. Anu kahiji, siswa bisa nyusun kalimah ragam hormat pahlawan bener. Anu kadua, siswa bisa nataan ngaran sasatuan. Nah eta 2 pangajaran anu kedah ku urang dihontal dina dinten ieu. Hayu urang ngawitan kana materi. Hidup terang naon ari undak usuk basa teh? Undak usuk basa Sunda nyaeta aturan atawa tata krama dina nyarita basa Sunda anu merenah. Dina undak usuk basa Sunda kungsi aya nepi ka 8 ragam basa. Nyaeta 6 ragam basa Sunda lemes jeung 2 ragam basa loma atawa kasar. Tapi kiwari geus secara resmi ditangtukeun yen dina basa Sunda teh ngan saukur aya 2 ragam basa. Nyaeta anu disebut ragam basa hormat atawa basa lemes jeung ragam basa loma. Salian ti eta kiwari mah istilah undak usuk basa Sunda teh geus diganti istilahna nyaeta jadi tata krama basa Sunda. Naon ari basa loma teh? Basa loma nyaeta ragam basa anu biasa digunakeun pikeun nyarita jeung sasama atawa jalma anu geus loma atawa akrab. Saperti jeung babaturan anu geus akrab atawa jeung anu sahandapeun. Ragam basa hormat atau basa lemes biasana digunakeun pikeun nyarita jeung jalma anu saluhureun atawa anu ku urang dipika hormat. Dina ragam basa hormat atawa lemes aya 2 rupa nyaeta basa lemes keur sorangan jeung basa lemes keur kabatur. Jadi barudak upama urang nyarita atawa ngobrol urang kedah ningali heula sareng saha urang ngobrol atawa nyarita. Lamun urang ngobrol jeung babaturan urang bisa ngagunakeun basa loma. Tapi lamun urang ngobrol atawa nyarita jeung saluhureun atawa jeung anu ku urang dipika hormat saperti jeung sepuh atau napi jeung guru urang, urang kedah ngagunakeun ragam basa hormat atau basa lemes. Ragam basa hormat atau basa lemes teh aya 2 nyaeta keur urang sorangan jeung oge basa keur batur. Ciri urang hormat ka kolot jeung nyaah ka sasama bakal katempo dina carana nyarita. Budak anu kalakuan hade mah nyaritana oge tangtu bakal hade. Moal aya basa anu kasar. Kumaha contona? Contoh misalna kecap wangsul tanapi sami sareng mulih.
Tah kecap wangsul mah digunakan pikeun sorangan. Sedangkan kecap mulih digunakan ke kabatur. Contoh ngarepkeun dina kalimatna abdi mah bade wangsul ayeuna. Tapi lamun kabatur iraha bapa mulih ti Bandung teh. Nah, pami urang nempatkeun abdi mah bade wangsul, tapi bapa mah mulih. Eta cara penerapan ragam basa hormat anu leres. Enten ulah pagentos, ulah urang mulih, bapa wangsul. Tapi wangsul mah kanggo urang, sedangkeun mulih dianggo kanggo batur. Kitunya barudak cara penempatan ragam basa hormat. Cobi ku hideuk ditinggal aya contoh-contoh penerapan basa loma. Basa loma keur sorangan jeung keur batur. Hiji aya kecap neda. Neda teh keur urang, tapi lamun keur saluhur mah tuang. Naon artina neda atawa tuang teh? Pami dina basa Indonesia mah artina teh makan. Anu kadua aya kecap mios. Mios teh digunakeun kanggo urang. Upami kanggo saluhur mah nyaeta angkat. Mios atawa angkat teh hartosna pergi upami dina basa Indonesia mah. Anu katilu aya kecap maca. Maca mah digunakeun keur urang sorangan. Tapi upami kabatur mah maos. Tah maca atau maos teh pami di dina basa Indonesia mah nyaeta baca atanapi membaca. Anu kaopat aya kecap nguping sareng ngadangu. Nguping mah kanggo urang, pami kanggo batur mah ngadangu. Nguping atanapi ngadangu teh hartosna dengar atau mendengar. Anu kalau saterasna aya kecap rorompok sareng bumi. Rorompok digunakeun yang urang. Upami jang batur mah nyaeta bumi. Rorompok atanapi bumi teh hartosna rumah upami dina basa Indonesia mah. Tah eta barudak contoh-contoh panerapan basa loma keur sorangan jeung keur batur. Masih seueur contoh-contoh nu sanesna hideuk tiasa milarian nyalira atanapi naroskeun ka Ibu Rama hideuk. Tah ayeuna praku hideuk pigawe pancen ieu sapertos contoh tadi. Kumaha panerapan basa loma keur sorangan jeung keur batur. Biasa kahartos? Mudah-mudahan hideuk ngartosnya barudak. Urang teraskeun deui barudak. Barudak hideuk tangtos terang naon ari sasatoan. Muhun, sasatoan teh nyaeta hewan atanapi binatang. Hideuk tiasa ningal tina gambar ieu. Aya 3 gambar sasatoan. Anu kahiji nyaeta gambar naon barudak? Eta teh namina peucang. Atanapi urang biasana sok nyebatna si kancil tea. Sato anu pinter, sato anu cerdik. Anu kadua gambar biruang atanapi beruang. Anu katilu nyaeta gambar papatong atanapi biasana disebut capung. Tah katilu gambar eta teh mangrupa gambar sasatoan. Tugas hideuk nyaeta ku hideuk titenan naon ngaran gambar-gambar sasatoan anu aya dina layar. Tuliskeun ngaran-ngaranna di handap gambarna.
Gampilnya barudak. Kumaha barudak? Kahartos dugi ka dieu. Ibu yakin kalian ngartos naon-naon anu parantos ku ibu didugikeun. Margi kalian murangkalih anu pinter. Tah rupina pangajaran urang dina dinten ieu cekap dugi ka dieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Ulah hilap hidup tetap kedah taat kana aturan protokol kesehatan. Ulah hilap jalankeun 5M-na. Wilujeng mancen tugas. Wilujeng patepang deui dina pangajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.